Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngadongeng deui mitra-mitra pemirtub. Direncangan ku Mang Guru bade neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Wadal Jajaka ya dongeng karangan Kang LB. Sok sanaos ya dongeng digarap ku Mang Guru kalayan sing sarua basajan. Mudah-mudahan sasieun sabeunyereun sing ngajantenkeun panghibur kana kalebu pang beberah kana manah. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru tong hilap etang-etang ngiring ngarojong ngadedel kana lumangsungna ieu acara dongeng di channel YouTube Dongeng MGR diantos ku Mang Guru jempolna komentarna oge boh bilih teu acan subscribe diantos subscribe-na. Hatur nuhun sateu acana. Supados teu nyangkolong kana waktos mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan ieu cariyos. Sok kaparayun sadayana. Naha, ieu mah geuning jiga sisit. Kitu gerentas Tiara, bari terus nyidik-nyidik anu amalayah. Mitra-mitra pemirtub dongeng Mang Guru, sisit anu amalayah digundukeun ku Tiara. Aya sacanggemeun mah, ku anehna eta sora sisit teh lain ngorosok, tapi ngirincing jiga duit. Tiara ngahuleng deui wae. Sisit anu tadina herang ayeuna mah robah warna jadi kelir emas. Can beak kapanasaran panto kamar manehna muka ngaraket lelaunan dibarengan ku gelebugna angin. Nyambuang mimiti mah seungit malati tapi teu lila jol nyegak bau kentang buruk mani nyelek kana angen. Tong heran manusa kula datang pangangkir anjeun anu geus ngebutkeun eta karembong. Sora tanpa jirim asa ngaharewos kana ceuli Tiara. Saha maneh geus kumawani ngaganggu ka kuring? Ceuk Tiara nembal bari nitenan ka sabudeureunana. Kaula moal wakan nembongan saacana aya parentah ti Nyai Ratu. Kaula datang keur marengan anjeun nungtun sagala pamaksadan jeung kahayang anjeun. Eces kadenge eta sora luhureun lomari kamar manehna. Ret Tiara kaluhur lomari da eueuhna naon lain ari ngajentul boneka panda mah. Dina kahayaan kitu ujug-ujug gilisir. Aya anu ngagilisir karasa pisan ngadubak bitis manehna anu ngarumbai luhureun kasur. Gilisir anu karasana kerak jiga kulit oray. Tiara ngajengkatkeun sukuna bakating kureuwas. Eta buktina kuring aya jeung moal ka mamana. Bijil deui sora tanpa jirim. Tiara gancang sidakep sila pikir manteng ngimpleng nyambat nyimas gurat koneng anu ngageugeuh leuweung tiis. Tiara, kaula anu mere batur keur maneh. Cenah jauh di hiji istana. Nyimas gurat koneng kaimpleng ku Tiara keur cumarita. Aduh, hatur nuhun pisan Nyimas, hatur nuhun. Ngan ukur hiji pamentna abdi mah, kabudak abdi mah teu kenging nembongan. Tembal Tiara anu implengana keur nyembah ka pamontanganana. Nyimas gurat koneng ngan saukur imut teu nembal. Tiara, hadiah keur maneh anu geus mere seba ka kaula. Pek tah masker kaperluan hirup maneh sangkan diajen ku papada bangsa manusia. Jiret sakur lalaki anu oces leuwih loba anu kajiret bakal leuwih loba harta jeung sebana. Ngan moal cumpon maneh males kanyeri lamun can mere tilu wadal jajaka tulen. Ceuk Nyimas gurat koneng ngandika deui. Tiara teu nembal, manehna terus peureum ngimpleng hayang panjang lebar cacarita jeung pamuntanganana.
Mitra-mitra pumiretub dongeng Mang Guru dina kaayaan kitu ujug-ujug gabrug. Tiara jol aya anu nangkep sakaligus di tukangeunana. Tiara tatarajel hayang leupas. Berai manehna beunta. Kasampak budak bujangna geus aya tukangeun bari nangkep ke kamanehna. Budak bujang Tiara nangkep pageuh tukangeun bangun anu sono ka indungna. Mungguhing budak teh ti leuletik terapisan jauh ti indungna. Rahmat ngaranna, eta oge meunang ngaran ti ninina keur jumeneng keneh. Tos nyaring geuning anu kasep teh, ceuk Tiara. Kituna teh bari ngusapan leungeun budakna. Atos mah, tadi kagareuwahkeun ku sora anu kukucuprakan di kamar cai. Di teang teu aya sasaha mah. Ari sugan teh mama, ceuk Rahmat nembal bari nyarande kana punduk indungna. Dedengean meureun, geuning ku mamah mah teu kadenge, pokna Tiara. Dina kaayaan kitu ujug-ujug hinyek deui nyeleber seungit malati kaambe ku Tiara. Gilisir, karasa ngagilisir nalahunan manehna. Aya anu ngaleor jiga hayang diaku aya ku Tiara. Enggeus kaditu Sujang, nya geraman di hidep teh, ngadon ngogo wae ka mamah teh. Ceuk Tiara cengkat, nyumputkeun kareuwasna ngajurungkeun budakna mandi. Sanggeus kitu mah Rahmat ngoleset turun ninggalkeun indungna koloyong ka kamar cai. Tong ngaganggu ka budak kuring sia. Ceuk Tiara bangun anu keheul noroweco sorangan. Hos. Cikikik aya sora asa nompo pisan kana ceuli Tiara. Tiara, anjeun kudu ngaku kuring salaku sobat. Kuring anu bakal ngaping ngajaring dina sagala rupa anu bakal tumiba ka anjeun. Anjeun geus ancrub ka bangsa kuring, nepi ka ratu kuring, mere tugas ngajaga anjeun. Ku anehna sorat eta makhluk taya jirim teh nyepeles pisan sora manehna. Tapi kuring teu suka lamun anjeun ngaganggu ka anak kuring, ceuk Tiara nyentak. Tiara, aku kuring sobat, sakumaha ilaharna dulur, kuring moal ngaganggu budak anjeun. Tembal eta makhluk anu taya jirimna. Nya ti saparak harita kahirupan Tiara mimiti katingali senang. Sagala kahayangna kacumponan. Rahmat budak bujang anu keur meujeunna loba kahayang dianteur ku Tiara pamentana. Kasab Tiara anu dagang kain ukur biceun calacah bari neangan sebaja jaka jeung nalungtik jelema anu geus nganyenyeri ka manehna. Ujang ieu bawa ulin atuh babaturan teh ka imah ngarahaneuteun, nya lain hidep wae anu ulin ka imah batur teh, ceuk Tiara muka carita wanci pasocore ka budakna. Mohon mangga mah, ari tos aya widi mah, ceuk Rahmat nembal. Mah, aya wayang di lembur Cisitu. Mamah ngawidian kitu Rahmat nongton, pokna Rahmat. Ngadenge ngaran Cisitu, dumadakan hate Tiara jol ngalenyap ngadadak ratug. Hiji lembur anu geus ditinggalkeun ku manehna nalika beuteung keur bubureyeungan. Aya acara naon kitu? Meuni nanggap wayang sagala di lembur Cisitu teh sisinarieun Jang. Pokna Tiara teu sadar. Camat Wiharta, inantuan saur namah mah, tembal Rahmat. Wiharta, lalaki anu culas, rek minantuan ti pamajikan anu mana kitunya. Buah budak awet ti indungna anu ngadugulan kuring baheula, anu taya ras-rasan. Nya, pasti si dia anu baheula timburu ka aing. Kitu gerentesna hate Tiara. Mamah ngawidian teu abdi nongton mah, ceuk Rahmat nanya deui. Nya, beral kasep ku mamah diidinan, ngantong salah mangsa balikna ari lalajo wayang mah, tembal Tiara. Mitra-mitra pumiretub dongeng Mang Guru, Rahmat atoh kacida geus dibere idin ku indungna
manehna gewat manasan motor anyar anu karek sabulan meulina. Wih harta dia waktuna males wirang jeung kanyeri aing. Ceuk Tiara kituna teh bari ngoloyong ka kamarna gura giru dangdan. Yeh cag heula nya hei.